Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kapayunan nu dipikeun hormat para alim, para ulama, para ustadz asatid, para haji, para huj, wabil khusus kapaku sajunjang karawatna, wabil khusus ka Bapak Karmat kali Ibu Om anu nuju dipaparinan kanikmatan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Para wargi sadayana kumwae teu diwiji-wiji anu kusim kuring dipehormat. Hayu urang sasadangan muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala rehing dina enjing dinten Senen anu kalintang saena urang dipaparinan kanikmatan ngarupikeun nikmat silaturahim antawis keluarga ti walad kali keluarga ti Cieueuh. Urang sasarangan sakali deui manjatkeun nganuhunkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sholawat kali salamna tetap tumetep kanggo junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadayana nyuhunkeun sihapuntenna sim kuring ngadeg di dieu minangka ngawakilan pun anak Chef Fajar Hidayatullah anu parantos maparinan kuasa kasim kuring kangge nyerahkeun pun anak supados enggal getap ditampi ke keluarga Bapak Karmat di dieu. Namun saat acana sim kuring hoyong ngedalkeun sababaraha hal nu kahiji. Sim kuring sadar ieu nu ka dieu teh Pak Karmat wargi sadaya sa anak incu dicaram mah dicaram malayat wa ustadna ulah marilu kabeh eta keukeuh kajen rek milu bae teu meunang jaga jarak kami mah rek naik angkot. Aduh cenah hararese nemen ieu parabaneun gitu ke moal kami mawa kejo dewek jah geus hararese urang walad mah diomong kieu ngamalikeun ke akhirna geus sok sabae nu hayang milu kabeh ka Cieueuh sugan ka paraban sugan ieu mah teu ka paraban nya meuli dewek lah gitu. Para wargi sadayana Pak Karmat wa Om Pak Ustad punten ieu teh maksa hoyong minangka idkhalus surur ngiring bingah wirehna lanceukna rayina bade nikah dinten ieu meungpeung kawin mah detana sakali ieu hayang milu hoyong terang ka Cieueuh. Akhirna sim kuring eleh deet nyanggeus nu penting di dituna sopan lamun barang daharna ulah kaciriting rawogna nambahna 2 kali bae supaya ulah kaciri rawogna. Para wargi sadayana sim kuring sumpingna ka dieu teh lain palid ku cikiih estu mancen tugas kahiji ngadugikeun 5 silah anu bakal diduwikeun ku sim kuring ku sababiahna pun anak Fajar Hidayatullah sakedapan deui bade didahupkeun ka Neng Yanti. Mudah-mudahan dina nganggoneng hirup rumah tangga sepakat bahwa anak-anak kita adalah anak-anak harapan kita. Kami sadar Pak Kuwu, kami sudah menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker yang pakai masker, menjaga jarak yang jaga jarak, yang enggak ya enggak. Kukituna mudah-mudahan
untuk pengantin mah jangan pakai masker ajarnya, ulah pakai masker kepentingnya pupuje, jaga jarak tidak boleh, haram. Pokoknya memang sudah merapat saja. Mudah-mudahan katularan ku corona gitunya, lain corona penyakit ya mah. Sebab naon pengantin pakai masker, pengantin masih kena jaga jarak, nya 5 tahun mau boga anak meureun gitu. Para wargi sadayana anu kahiji sim kuring ngadugiakeun silaturahim ka Bapak Karmat ka Om di dieu sim kuring ti walad desa, ti walad kecamatan Walad Kabupaten Cirebon khususna alatan masih kene sasih Syawal, alatan masih kene deket kene kana lebaran, ngadugikeun salam silaturahim dengan sebuah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan saparantosna lebaran urang sadayana dipaparinan hasil tina sasih Ramadan kamari dina kayaan anu tingkat ibadah dan ketakwaannya semakin meningkat. Anu silah kaduana Pak Karmat ieu teh bade silatul abdan pun anak Fajar Hidayatullah kamari mah ukur dititipkeun cariosana aya nama fisikna jeung wujudna dicandak ka dieu. Kusim kuring kalayan nyebatkeun bismillahirrahmanirrahim bade masrahkeun pun anak supados enggal ditikahkeun ka putrana Bapak Karmat Kaneng Yanti kukituna tong diengka-engke pepeujeuh tong tahun payun ayeuna pisan nuhunkeun diakadkeun supaya resmi janten laki rabi. Silah yang ketiga nyaeta silatul amwal. Sim kuring sengaja nepungkeun pun anak ti waled dugi ka Cieurih ka dieu teh asa lengoh, asa teu buwu, asa teu bawa, malah teu jangjang cingcing acan cok aya paripaos kai jengjing kai loa kai jengkol di astana pun anak teh asa teu barang jingjing, asa teu barang bawa, tapi aya nu ngarengkol dina calana eta nu dibantuna teh teu aya deui. Salajengna anu kusim kuring peryogi kauningakeun nuhunkeun saparantosna dipasrahkeun pun anak nyuhunkeun pidoana ti urang Cieurih kaajengan kapakuwu sim kuring masrahkeun pun anak. Mudah-mudahan diantar ku Allah Subhanahu wa taala nggoning rumah tangga dijadikan rumah tangga yang berbintang 3, bintangnya jenderal Fajar sakinah mawaddah warahmah. Urang walad mah nyeroskeun teh bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah, amin ya robbal alamin. Salajengna teu aya anu dikedalkeun nu dipasrahkeun ukur sakitu isin-isin oge Pak Ustad mangga nyanggakeun mudah-mudahan naon adu dicandak kupun anak jantan maslahat kangge urang sadayana di dieu. Salajengna aya cariosan ieu teh ikan sepat, ikan gabus Cirebon penghasil terasi lebih cepat, lebih bagus sebab perut sudah minta diisi. Terakhir aya surat tipun anak cep Fajar kali kompak ieu teh budah teh geuningnya cep Fajar sareng Neng Yanti ngintungkeun serat ka sim kuring mang euy cok sim kuring teh wawe obor tengah peuting mobil Fiat mobil VW ngobrolna tong lila teuing geus tokiat hayang salat duha abdi kitu manawi hapunten sakitu kakatenan sakali deui hapunten hatur nuhun billahi hidayah wa taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.